Masuk non. Karena itu tabungan aya anu JKTOP janda kolot kalapa sama pantun cawoka kabehanana ge. Jokowi non tadi. Alah ulah atuh Naon? Moal naon kecemek. Gecengan. Moal Jokowi non tadi. Alah uhan dengan hampura eta mah. Lain urang bedegi. Antong dungan sok sieun meuli seblak tina sedan kita urang bea ke pantun ngecoblak jeung edan. Ieu naon? Terus Hepu Jamil lumayan bari calik bari ngemil. Anang Asanti hati senang walaupun cenah batu. Iya. Kayu Dewi Persik nu disangrai ku keusik. Aturan ieu era. Bisi teh ali meuli kecemek ya artis bisi ngamak hayeuh wae. Urang teh karunya. Ieu mah bubuhan we ngocoblak teh yang gubernur bupati, dagang teh yang boga bati. Aceng. Ceng pikir boga 3 Garut lawan Samerut Megalau. Kadungan era ya. Bae kaja dede update mah kajen dekat teh jeung Saimah we. Eueuh nu di kolon aya di imah. Lumayan bari calik bari ngemil. Di sana kan? Dewi Persik nu disangrai ku Persik. Biasa banyak teh. Eta mah trio macan jalan segitiga. Kok kostumnya diganti-ganti, Bang? Kostumnya diganti-ganti, Bang? Atungan meh teh ali jeung Cea supaya nu meuli mah teh masak walu jeung C4 bae sampai 10 Rosalinda nyerau salada. Kau ceng pikir Bupati Garut nawaran bari Samerut Megalau. Ya idunungan meuni hayeuh wae atungan. Bisi teh ali jeung Cemumun ya urang pamajikan bisi ngalamun di imah. Anang Asanti. Hati senang walaupun can menang bati. Aduh, meuli seblak Kamang Ayu. Kudu bari ngocoblak geuningan. Ngomeh payu atuh tuh. Bener. Sugane atuh narkotik narkoba dagangan saeutik sugan batina mah kahayang. Dagangan urang teh hayang meuli cilok teh. Kayak yang si gotik gitu. Meuli cilok di kapal lentera dibawa ke Cidamar geus teu kuat hayang eta. Heeh eta Rosalinda nyerang. Naon eta? Bodas naon? Ieu mah Jupe. Oh, Jupe naon? Jupe jeung Nikita Willy awak capek we nu meuli. Obat. Ih aya hamek. Bang jualan obat apa kerupuk, Bang? Pan biasa ame teh ali jeung ceak supaya nu meuli mah tara beak. Si kaburu teh ali jeung Kian Santang eueuh nu meuli bisi kaburu hujan datang. Ya sebenarnya ya. Tuh sebenarnya. Banyak teh. Sarua teh masak walu jeung si emak. Kade si mau di KB di arah Supkeun. Iya ya tuh. Sebenarnya eta 5.000-an cenah. Wala atuh mohonan heeh. Capetang awak capek meureun kala gede hutang nu makan. Kan urang teh urang bara narkotik narkoba atuh dagangan saeutik dan mati. Ieu saminya Jupe. Oh sami teh Jupe jeung Nikita Willy awak capek we nu meuli. Aya nu pahok aya. Hah? Nu pahok. Alah era dengar euy eta Moal naon? lain teu boga pantuna aya kabehanana ge. Sok atuh. Sok sieun teh ali meuli kecemek ieu pejabat mesin ngamek. Moal. Ah mung Keur di demo tanggal 4 kamari oge. Moal naon? mung banyak kedua nyebutkeun. Moal naon? Mung Dipanggil. Sieun teh ali jeung Cemumun ya. Sieun pamajikanna make nu kitu make ngalamun. Nah. Siap. Tuh saya itu sagebrek-gebrek 5.000-an tinggal si bapak tuh. Eta masih 3.000-an, Bun. Ngayaran da bae urang keur. Iya naon kan? Kalemang jalan ka. Naon eta? Naon ieu mah Rosalinda nyaraos nyalada. Oh. Dunungan atuh Oh, Rosalinda. Iya sok. Nyaraos nyalada. Geus dunungan atuh teh ali meuli lentera ieu ka urangna bisi era. Pakis jadi artisnya, Bang. Anu hiji presetan tukang kerupuk. Naon. Anu hiji deui tukang kerupuk menghebohkan dunia maya. Naon? Anu hiji deui JKTOP janda Naon? kalapa eta mah pantun cawoka kabehana ge. Eta mah nu hayang meuli cilok di kapal lentera rek dibawa ka Cidaman. Di dinya kabehanana ge aya dungan anu wawabu wawama wawada warohmah. Naon? Aya sareng ibu-ibu ge nu penting mah etana. Aya kabehana ge ngan etana JKTOP ditulisna lamun plesetan tukang kerupuk mah eta mah pantun bangsa pejabat unggul. Aya Aya nih kabehana. sok atuh. Kok engko sidinya era tinggal muka. Tinggal muka sok atuh dia seutik deui moal Ningali naon. jeung Cemumun ningali urang jeung bangun. Hayo sok. Bisi pajarkeun meuli seblak tina sedan hayo wae ngocoblak sakapeung gan edan. Ada ya nang, Bos? 5.000-an. Dua aja galau. Gara karasekan nu gede. Oh tuh. Oh benernya. Teu karasa. Jeung Bapak Ubah heuh. Naon? Jadi bere kresek nu gede mah ameh cigah loba. Naon eta bodoh?
Sok terakhir Bang. Penutupan heula terakhir. Entong ah. Pokona mah teh jeung Ci Asih anu meuli terima kasih.